Ang magis kebukaan sang minik seperti kacang. Hah, kebenaran deh ayam Mang Wawan. Anjing ting lalu tiket itu jualan apa? Wan, Woi, cepat ayo kita tidak mau duit. naon? Memang atuh mau duit tapi bukan macam Mang Wawan nih tah. Anjing kira pinjam duit 100 ditagih. Nah, teh itu buru ya ini tidak mau ya. Anjing duit 100.000 wae. Ada kemana itu dah buru-buru meter ya. Duit mantan. Kehen teh. Ya kehen lah. Boleh orang mana? Geus udah itu receng kengke maneh mangke. Aku goceng itu lah. Duh, sia tuh 5. Tah aya goceng tah. Ayo ngaku wae. Cing lanceuk aing. Oh, gitu ya? Sakit wajik bejakeun. Kalau binaan teh duit 100 we goblok. Lah, cek ayeuna melingat mana we sebenarnya malin kita ke Mang Doyok. Aing ya kebenaran pisan keur teu boga duit cek aing geuna. Ya kudu mah sabulanan ya aing ah. Lumayan. Menikmati mana we cek aing geuna. Beurik teh teu budak cerdik. Ang mah aing utang 100 we mah ditagih. Hubungan teh. Nagih naon aing teh nagih ka maneh aing mah. Tagih kumaha lah kurang keur di kebon tadi si burik nyebutna di teh ku aang. Nagih 100.000. Aing itu panggil acan yang si burik teh. Siapa? Si burikna nipeng gitu kan si burik teh. Wah, dihapus ya teh. Si burik kurang keur di kebon tadi di teh ku aang dina 100.000. Bawa ka dieu sama poe ka si burik mah. Kehet. Si burik Oh, geus dibere ku sia nya. dibere 100.000 mah kita buru. Reangan ku si burik mah. Pamor eta teh kitu budak leutik aing teh ngomong teu pamit teu naon. Kamana si burikna nya? Anjir, ini the bobos, guys. Adanya teh yang Adan cenah aing menuju di sana adan lieur geus mah. Ribu cai ngada lamun cek masa eta mah RUNKN rungkat. Ya. Bingung urang eta ti pemehan mah. mun keneh coba urang dulu. Jauh urang eueuh naik kitu mah tuh dah. Keheula naon anu 13.5 teh naon? Naon? 13.5 Sia mah. Mana karget teh ngomong sih? Di enggak apa? Enggak, cing tanya tinan deui geus sing ada jelas. Apa ya? Eta ya apa tuh? Ampun cenah. Anjing ngomong hal teh sampo. We wing mah dah. Oh, mana teh uruskeun sampo. Bingung bro, ya nanti petang di 13.5 coba. Ayeuna puasa barang aing puasa. Bodo amat. Woi, kunaon woi? Naon? Wah, kemana Jalan aing jalan lah. Aing di sebulan minggu di jalan wae. Kapan ranor? Aing keur lapar tah. Aing nikmati mana we? Ngapain lah? Naon sia ka mana eta naon? Ya, si Wawan naik jalan. Jalan. Lapar kumaha ieu si aing jalan. Apa tuh ka Abas bok? Ya, aing lapar mun ek madang ka Abas. Mun ek meuli eta ka Amama masih ka Cipiyo. Jalan Rik. Ek jalan aing ek jalan awas. Aduh. Jika ada omongan gerak. Ya. Murah di Abas bok. Ya. Ek jalan. Tuingit. Wan ulah wan, masa orang damu mau diukur anjing. Astagfirullahaladzim. Kok bisa aing siap pemajikan siap terangkeun Geus anjing kabur. Turunkeun urang deui teh jalan. Ya. Saya nang. Oh, salah. Ek jalan. Ngomong tuh tadi salah. Ngomong kita ngomong. Ngomong. Buru-buru pusing. Usaha si bapak. Mudah-mudahan iya di Abas mah. Kemana usaha para rusing aing Si aya naon kunyuk? meruruas aing ke teh Hah? meruruas aing Boga urang mah. Nah gitu. nah, si anjing kebiasaan sia mah dia mana tas di mana Hah? tas di mana Ya, emang cowok dah penyakit naon cowok dah. Allahu akbar sia Urang teu apal. aing tas di mana Tas ngarongok. aing tas di mana sia teh Aing ka era atuh nur euy, batur ngarongok aing mah teu euy. Allahu akbar aing kumaha Santuna aing datang kamu goblok.
Loh. Eta Mang Mimin eta mah. Hah? Mang Mimin tas benerkeun cai. Hah? Mang Mimin, M-I-M-I-N, Mimin. Oh, sekolah iko. Allahu Akbar sia. Ini jangan emang Nur. Bodoh amat. Pusing aing. Mang Mimin sia teh eta teh atuh kadelah meureun. Mang Mimin, Min. Ka mana sia? Allahu sia. Pan aing teh cikeuna teh ngomong Mang Mimin. Wah, situ mek nyolong cai anjir. Ai sia anjing ka mana karat ngomong teh. Seker naon Nur dia? Para rusing aing teh ya. Hah? Tegablok duit. Ya, Nur deng. Masalah jadi ku awewe di obat Nur. Emang kumaha gitu jeung pamajikan maneh pas ya? Ya, geus ulah ngomong ka mana karat maneh teh nya. Urang teh boga duit di si Wawan di adik urang. Si Wawan si Wawan. Heeh nya. Boga duit 100.000. 100.000. Ayeuna aing teu purun ka mana keur cara rape pangyokotkeun ka kumaneh nya. Daek teu? Hah? Daek teu? Naon? Pangyokotkeun acis. Kumaha? Ka si Wawan. Kumaha sih? Si Wawan boga duit 100. Aing boga duit di si Wawan 100. Aing tah ka dirimu ka sia aing panyokotkeun 100. Oh, gampang. Tungguan. Kalem eta mah. Heeh. Tuh waras wae anjir teuing ieu. Heh, kopet. Dengeng udah. Aik pempetaan maneh. Cik nanyaan maneh. Hiji ayeuna ek nanya maneh. Maneh aya masalah naon si Nur? Tapi kahok gitu cenah gengan. Ih anjir, ngerakeun anjing sia mah. Datang siang ruas aing naon dulu HP aing nepi ka meceleng aya naon sia aya naon riweuh Apa maneh, Wan? heuh meceleng tuh aya sia aya naon Oh, ai Bang Akmal. Ya. Dengekeun sia. Naon? Coba sok soromat ka aing anjing. Ya, dengekeun. Padah lanceuk maneh nanyakeun ka aing. Ngomong lah, aing nanyakeun, ngomong ka urang. Nyebut teh kieu, aing penasaran keneh ka si Wawan. nu bener sia teh budak di mana lancek aingna Cager sia Wan. Cager. Sia. Ngomong ka aing mah ngabejakeun ka sia. Ya, geus kieu nama Wan. Wang dumukeun wae ka si Nur. heuh yap di mana Hah? di mana yap Ya, si Nur ka penasaran keneh ka maneh. heuh lancek aingna di mana hiap Anjing, sumpah aing mah sebagai empren. Era anjing. Kira aku jangan dilancek anjing di kieu. di mana lancek aingna ayeuna di mana walaupun aing sebagai adi budak aing teh sieun ku si Mas Nur sok di mana ayeuna cicingna Anjing, maneh. Yo, ieu teh kegenting Wan. Kegenting. Geus masalah ngopi bangke belakangan geus mun geus bener masalahna, kumaha permasalahan geus beres masalah. Yuk kita ngopi. nah saha nu ngopi saha Aduh, ini cep anjing. Beri kita anjing ulah. Rubat anjing. Kuat, Wan. Pak, Nur. Adi mana? Kok ari aang buka masalah naon jeung urang kasih budak nyebutkeun ngajak gelut ka urang Nah, di mana ngomong naon ka di aing? hah? Ngomong naon ka di aing? Ih, Nur, ku urang teh geus dipapatahan si Wawan teh. Geus dipapatahan cai teh era ulah gelut di dulur mah. Si anjing paingan oge. Wawan, aing mah teu nita kasih ngajak gelut. Aing mah nanyakeun sote duit. Ning aing boga kamari di sia 100. Pak. Itu Kadenge Wawan. Terus tunung anjing sama kalancok teh. naon sia tuh? Hah? Naon ai sia? Nah sia ya naon, Pastor? Sia naon aya naon mah kuyu. Sok atuh gelut mah sia teh. Ku aing wasitan. Bok. Masalah ngopikeun kayak belakangan. Sok buat gelut sok. Si Tadi omongan anjing sia mah. Aing minta nanyakeun duit ka sia teh Wawan. Lu kamari di sia 100. tadi Mas budak mah lain kitu aang ngomongna nyebutna teh aang ngajak gelut ka urang cenah Jak gelutnya. heuh Oh. Iya ya. Iya ya, picunguran teh sia ya, Wan. panas aing mun geus ngelepor anjing Gitu atuh. itu naon bae Damai aing jeung ari raka teh sia teh. Ja pangalopet ulah. Aku gelut mah. Eranya batur ke sana. Ya uang matut. tadi ge urang mah teu percaya Teuing anjing lah. teu percaya tadi ge si itu kan terbalik da Geus siap lah ngopi we Oh ya, lah.